Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sate acan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Barang ningali kitu teh barabat Sirod rek lumpat tapi pada maregatan ku si kewen jeung jang kamien sarta pada mesat bedog atuh jang Sirod ngaragog manehna bingungeun pisan bari jeung undur-unduran ngurilingan pakalangan sieun disabet ku bedog kabongohan ku si Tihul. Ninggal kaayaan kitu nya epon berebay cerik cipanona teu kaampeuh gabrug manehna ngarangkul kana suku Abah Jamil serta poknya epon ngomong melas-melis minta tolong. Duh Bah Jamil, sepuh abdi, cing Abah abdi tulungan. Mugi Kang Sirod hirupan, omat ulah dibinasa, lantaran teu boga dosa. Abdi watir ka anjeunna, jalmi teu indung teu bapa, daharna oge kalantar, nyatu sore henteu isu. Abah, omat tulungan, sangkan Kang Sirod salamet. Cek Nyi Epon bari terus cengkat deui serta neuteup Abah Jamil bari ret ka indung bapana anu geus teu bisa mata. Jadi sangsaranya Epon si Sirod teh, jawab Abah Jamil samarot. Sumuhun Abah, jawab Nyi Epon bari rembay ku cipanon watireun ninggal ka Sirod anu rek diroga hala. Tah kulantaran sangsara mending urang binasa bae nya karunya. Cek Abah Jamil bari ngareret ka Sirod anu gawena nguriling undur-unduran keur di arah ku si Tihul atuh pok Abah Jamil nyarita. Tihul, eureun euy. Cicing sia Sirod. Abah Jamil nyorongot atuh rag anu di pakalangan teh narangtung pating harulang. Sirod, maneh teh sangsaranya lamun hayang senang di dunya geura lawanan ta si Tihul. Lamun menang ka si Tihul sarta menang ka dewek kakara si laing bakal senang di dunya lantaran bisa ngawin Nyi Epon. Tapi lamun si laing teu bisa ngelehkeun si Tihul jeung ngelehkeun ka dewek, tangtu si laing bakal sare saumur-umur, ngarti? Ayo sia geura lawanan ta si Tihul. Kabeh nu aya di luareun ieu tambang ngan ukur lalajo. Siap kadinya? Gerak-ger. Cuk Abah Jamil ngagorowok. Ngadenge eta parentah gero si Tihul ngagero tarikna kaliwat saking. Ciot! Cuk si Tihul bari sat ngulinkeun bedogna rek ngadek badana Sirod. Tina bakat ningku bingung. Sirod ukur ngajeten ngahunted teu daek gerak atuh si Tihul heraneun. Pok manehna ngomong heula ngulinkeun bedogna eureun. Moal ngalawan sia teh Sirod? Ah, da ngalawan oge kacape-cape sabab moal kuat. Atuh ko aja orang keh, cek si Tihul heraneun. Keun bae paeh mah, da lain boga kuring. Teu beunang dipika hayang, teu beunang dipika embung. Jawab Sirod sadrah tumampra kanu kawasa. Sambat indung bapa sia Sirod. Cuk si Tihul gemeseun lantaran si Sirod bisa nembalna. Teu perlu disambat, dan geus paeh moal bisa nulungan
Jawab si Rod pondok pangharapanana. Saha atuh anu rek disambat ku si laing samangeh pae teh ha? Eueuh sambateun ceuk kuring oge. Dadi dieu mah kabeh oge sarieun ku Kang Tihul jeung Abah Jamil. Kudu sasambat heula sia. Pek lamun teu sasambat hati-hati nya. Nya kudu nyambat ka saha Kang Tihul, ari lain nyambat ngaran sorangan mah. Sabab ngan tinggal kuring sorangan ayeuna mah. Aduh Kang Tihul, ceuk jang si Rod kawas nu sedih sarta aral. Ngadengekeun kecap si Rod nya epon maninya reset teu kuat nahan kasedih, hatena mah ngadoakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi Kang si Rod teh ku Gusti Nu Maha Suci masih dipanjangkeun umur sarta bisa babarengan laki rabi jeung manehna. Atuh nya epon nalangsa berebay rembay cimata. Heuh, sambat bae ngaran sorangan. Nah, reset teuing rek dipaehan teh. Ceuk si Tihul beuki galak lantaran musuhna teu aya daya. Dina hate sasambatna teh Kang Tihul, ceuk si Rod ngalimba. Sing tarik sia si Rod. Bodoh belogog teh sia mah meakon batur. Hayo sing tarik. Mangga Kang, ceuk si Rod bari reupeurem. Gero sasambat ka dirina pribadi kieu pok-pokanana teh. Si Rod. Cing tulungan si Rod. Badan maneh rek dipergasa si Rod. Cek si Rod nyambat ngaranna 3 kali bari tetep manehna mah perem nunggu dawuh bae. Barang tamat nyebut si Rod nu lobana 3 kali henteu kanyahoan deui. Eta taneuh teh ingeung ibarat kulini bae. Kadengena ting paralak patak meruring ka pondok atuh si Tihul elegeg hatena teh marah-mir sieun aya jurig datang. Sabab beda karasana di dinya mani geueuman serta neuteup ka jang si Rod anu harita keureup-peureum. Korejat si Rod teh cengkat ayeuna mah henteu peureum atuh si Tihul ngagebeg gancang mundur 4 lengkah bari pasang kuda-kuda. Ari si Rod ngadak-ngadak ayeuna jadi jaringas panonna buburi lengan kawas panon setan bae. Ret ngareret ka si Tihul kawas nu hayang ngarakab. Ganjelang manehna teh loncat arek pasang kuda-kuda bari ngagorowok. Up! Ceuk si Rod bari loncat ka tukang kawas monyet anu jungkir. Ningali pola si Rod ngadak-ngadak bisa pencak si Tihul teh wakliuk. Manehna lain teu wani dina nyang hareupan musuh. Sabab loba jago-jago anu geus dirobohkeun, tapi nyang hareupan si Rod asa nyang hareupan jurig, manehna rada naragetag. Sabab sieun cara tadi waktu Abah Jamil teh puguh-puguh mapas tunggul samarukna awak si Rod. Tapi lantaran kapaksa si Tihul teh tetep cicing makalangan jeung tatandang bari netep ka si Rod anu pasang kuda-kuda. Atuh si Tihul nyobaan manehna rek ngadodoho. Waktu si Rod eukeur meleng, hiuk beteungna si Rod teh harita keneh disabet ngarah pejit amuradul, ari hiuk ari kuak nyepon teh jejeritan. Kang si Rod cenah jawab diburuan teh meni jemping lantaran pada kataji ku polahna ujang si Rod. Barang hiuk bedog datang bareng jeung cerit nyepon gancang si Rod teh ngarempod bari ngagiwar saeutik. Atuh bedogna si Tihul harita teu barang hakan nyerepetna nyebet angin. Ngahiuk teu manggih bukur naratas eueuh hakaneun sabab si Rodna teh ngelok. Waktu si Tihul keur nyabat sarta bedogna milepas henteu kena kana beteung, juralit teh si Rod jungkir leuwih pinter batan monyet. 5 kali ngajuralit kagenap kalina jungkir manehna rek ninggang kewen anu harita olohok tina bakat ningku heran. Sabab si Rod jadi pinter kawas anu jago penca. Si kewen mending ngaranjug tina bakat tingku rewas sabab henteu kanyahoan ku manehna. Teu karasa waktu si Rod jungkir balik ka pelebah manehna teh, si horeng rek maok bedog nu dijingjing ku manehna, nyaho-nyaho bedogna teh geus dibabawa ku si Rod. Si Rod, nyepet bedog si laing, ceuk si kewen bari ngati-ngati ti kaanggangan, da nyampurkeun mah teu wani. Sarerea arolohok da memang sakilat pisan, teu beda ti anu nyopet. Bet boraraah nu sajian cacakan si kewen oge nu keur nyekelan bedog dicokot teu karasaeun, manehna kantun elegeg teu bisa ngarebut bedog. Bati hate garegeteun hayang nyokot deui bedog teh. Nyi Epon mani marah main ningali jang si Rod unggul kawas anu kasandingan ku manehna katingali. Da caang ku damar oncor nu harita ngabebela sumbona teh 2 tempat. Si Rod eukeur tatandang ngabelaan ka manehna jeung ngabelaan dirina anu aya dina bahya
harita rek dipergasa ku Abah Jamil jeung Siti Hul. Seak jang Sirod teh nyabat kana huluna Siti Hul bedogna teh ngagurilap atuh Siti Hul ngaranjuk bari lap manehna dongko sarta nyebutkeun bedogna kana sukuna jang Sirod. Tapi Sirod gancang luncat ngajuralit kawas monyet bari celek manehna nangtung sarta bari ngajebengan lelewa dadak-dadakan. Sarerea anu neleuting rarenghat ting raranjug ningalikeun anu tarung teh sabab matak pawur pisan cahya bedog ting kolebat pawur hulu ngagulutuk atawa sukuna pegat. Untung bae keur Siti Hul bubuhan asak kecerna manehna teu kabeunangan dengan ukur ampir-ampiran. Tetela Siti Hul ripuh kadesek terus-terusan teu dibere minge pisan manehna geus teu kuat nyekel bedogna teh longger. Ari Sirod beuki kuat tenagana teh nambahan kawas aya nu mantu ku tenaga anu gaib atuh teu matak heran Siti Hul tepi ka nyengir kesangna geus boborot tina tarang tina tonggong kitu deui dampal leungeun nyekelan bedoge leueur lantaran kesangna loba. Ningali kaayaan kitu teu tetapa sini deui hiuk Siti Hul disabat kawas anu panganggesan huluna rek dipegatkeun atau Siti Hul ngalenyap tina bakat ning kurewas arek nyingcet geus capek kapaksa ditakis bae ku bedogna nu dicekel ari hiuk ari gonjrang sura bedogna diadu tepi ka kaluar seuneu sarta bedogna Siti Hul harita tepi ka ngacleng lantaran tarik nu nyabat. Beo cek Siti Hul bari lumpat lantaran bedogna ngaceleng manehna teu wani terus yang hareupan ka musuhna lantaran tanaga Sirod nya kitu pangabisana meakeun pangarti batur atuh rag Siti Hul eureun bari nyekel Abah Jamil. Kunaon si laing teh make bebewan ti Hul? Tanya Abah Jamil bari murukus sunu pedah muridna harita ngacir. Pangjinglar jurig Abah, abdi mah teu rumaos eleh ku Sirod teh. Tapi eleh sote ku jurig anu nyanding ka si Sirod. Jawab Siti Hul haruha harehok bakat ku capek buru tarung bieu teh. Nyi Epon sareng sepuhna harita manibungangang teu sangka ka ujang Sirod kutan teh aya kituna teu boga pepernian pangarti pikeun diadu lamun ditanda musuh. Keur manehna mah pasagi bieu oge katingali tapi ari kahariwang teu burung aya bae. Sabab lamun ngalawan ka Abah Jamil mah berat encan. Sabab lamun ngalawan ka Abah Jamil mah berat encan tangtu bisa menang. Sabab dikeun Abah Jamil sagalana geus pasagi. Malah mah harita oge Abah Jamil geus ngartieun pangna Sirod bisa kitu kumanehna mah kah mafhum tangtu aya anu gaib nu ayeuna keur sumanding kana ragana jang Sirod nu matak manehanana gancang harita teh asup nyoba-nyoba makalangan atuh kabeh pada nempo itu ieu nyaraksian kawas hayang nyaho pisan kumaha ketakna Abah Jamil. Ari Sirod harita teh kawas teu sieun teu keung aya deui nu asup teh manehna mah ayem bae ngan teu daek ngabinasa kalah hayoh lurat leret bari ngulinkeun bedogna katinggalna teu kaku siwat-siat matak lucu atuh gancang harita teh Abah Jamil memandapan kawas menta permohonan tapi samemehna kitu maca heula pangabaran dina sajeroning hate nu panungtunganana kumanehna ditarikeun. Karab sira metu saking ati putih guda maja metu saking baja purbakawasa metu saking ati putih purbakawasa metu saking jajantung putih ati sia meta baja sia mati hampro sia mati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sanggeus maca pangabaran boh anu di jero hate boh sawareh ditarikeun kakara Abah Jamil teh harita nyarita kieu bari mamandapan pisan ngomongna teh ditarikeun. Kalawan asma pangeran Gusti Allah nu kawasa ieu kana jasad Sirod lamun aya jurig nyanding atuh gancang geura nyingkir lamun aya setan datang atuh gancang geura nyingkah upami jin anu sumping mangga atuh geura mulih nu garaib masing asih Sirod mah kantunkeun bae. Cek Abah Jamil bari niupan ka Sirod nu ngajega nyekel bedog sarta gero ngomong kieu bari niup 3 kali. Fuh Sirod
Cek Abah Jamil ngagorowok tarik pisan. Ngadenge anu ngagerok gebeg jang Sirod ngagebeg tina bakat ning kurewas manehna teh cuang cileung kawas anu heran bae sarta red kana bedogna anu harita dicekel red deui ka Abah Jamil anu melong hareupeunana atuh Sirod luak liuk bari nyekelan tarangna. Ningali polahna Sirod beda pisan sareng tadi waktu gelut jeung Siti Hul atuh Abah Jamil bungah gancang manehna ngabentak bari neuteub ka jang Sirod. Sirod, kunaon maneh ngajingjing bedog ha? Hayang gelut? Cek Abah Jamil bari ngadeukeutan. Ampun bah, teu wantun abdi mah Abah, kanggo naon gelut sagala, abdi mah nyuwunkeun disalametkeun bae Abah, jawab Sirod bari rada muringis. Kadieukeun atuh ta bedog teh? Penta Abah Jamil bari ngasongkeun leungeunna. Mangga Abah, jawab Sirod bari sok eta bedog dibikeun ka Abah Jamil, anu harita nampanan bari seuri irungna koter rebeh. Sarerea nu nempokkeun heraneun ka bina-bina ningalikeun pola Sirod anu waktu tadi gagah gelutna mata kabita, tapi ningali ayeuna siga eueuh guam pisan gawena pupurungkutan kawas nu aya kasieun atuh Nyi Epon ngalimba nalangsa ka bina-bina ningali pola Sirod teh. Tihul, Abah Jamil ngagero sanggeus nampanan bedog teh. Ulun cuk Siti Hul bari ngaloncatan tambang anu dipake ngabuder sup ka jero ngadeukeutan ka Abah Jamil. Lah anta tambang teh kabeh euy. Cuk Abah Jamil bari molotot. Ari nu sajen mah arolohok bae bari neuteub ka Abah Jamil sakapeung ret ngareret ka Sirod anu gawena ngan hulang-hulang kawas anu gering bae. Gancang tambang nu ngabuder ku Siti Hul teh dilaan harita keneh digulung terus bae diasongkeun ka Abah Jamil nu nangtung ngabedega di buruan keur neuteub beungeutna Sirod nu gawena ngan murungkut kawas nu sieuneun pisan. Sirod, lamun silaing usik nyaho sorangan ka mana ieu bedog teh nyabatna ha? Cek Abah Jamil bari ngamangkeun bedogna siga arek nyabat beheung atuh Sirod teh murungkut tina bakat ningku sieun. Ari Abah Jamil seuri dina jeroeun atina sarta pok nyerita deui. Tihul, borogot si Sirod teh. Abah Jamil marentah bari nunjuk ku leungeun kenca sabab dengan katuna mah nyekelan bedog. Siti Hul nurutkeun bae terus Sirod diborogod manehna teh daek motah sakitu ditalian teh ngan ukur ngalimba bae pangarti anu tadi teh ngadak-ngadak laleungitan. Nu kantun bati sedihna Cipanon mani ngarunclang mata kuatir nu ningali kana kaayaan Sirod. Cang-cang Tihul kena tangkal jambu. Abah Jamil marentah deui. Gancang harita Sirod teh dicangcangna tangkal jambu sina diuk jeung nyang hunjar awakna pinuh ku tambangnya kitu deui beheungna dihijikeun kana tangkal leungeunna dikatukangkeun atuh teu bisa usik ngan ukur heulegegan bari neuteub Abah Jamil manehna pasrah sumerah kana papasten pangeran. Kewen ta bedog si laing euy kadiekeun kampak Abah. Cek Abah Jamil bari ngalungkeun bedog si kewen sarta narima kampakna. Sanggeus kabeh beres roes kakara Abah Jamil teh nyampurkeun Bapa Dasuki nu harita keur narangtung ngariung jeung anak bojo. Pok Abah Jamil nyarita budina manicam motrot kawas nembongkeun ka ambab. Bapa Dasuki rek ka jero imah atawa rek lalajo si Sirod rek dipaehan. Kuring leuwih hade teu ningali Abah Jamil sabab lamun lalajo nu ditandasa teu bari bisa nulungan sarua jeung mantuan kanu saralah jawab Bapa Dasuki rada teu ngeunah. Jong atuh gada ka ari mah ka ditu keun si Sirod mah nyaho-nyaho geus aya bangkena bae isukan. Cuk Abah Jamil bari nitah mareuman oncorna nu harita ngabebela ari Bapa Dasuki sup ka ari mah jeung anak bojona ngadedengekeun di jero imah. Abah, lamun Sirod maot dibejakeun ka tua kampung teh ku kuring cik Nyi Epon bari rembay ku Cipanon. Wah, bencos ya, jawab Abah Jamil. Nyarang ari Nyi Epon terus dibedol ku bapana dibawa ka jero imah. Sanggeus teu aya sasaha Abah Jamil jeung baturna gancang nyamperkeun ka Sirod barang geus tepi ka dinya. Abah Jamil nu ti hareup nyangang ngambek ka Sirod ku baturna disaksian ti tukangeun Abah Jamil. Sirod, maneh rek dikampak ku dewek tadi teh euy.
ngan gagal lantaran dewe kasulap. Tapi ayeuna mah moal deuleu. Ya deleh ku mata si laing Sirod. Kampak dewek nu sakitu seuketna. Nya ayeuna rek ngahakan hulu si laing. Geura sasambat sia Sirod. Diri cek Sirod semuna langsa sarta pok neruskeun sasambatna. Raga taya pangawasa ngan kantun ngaranna wungkul. Sirod, Sirod, Sirod. Pileuleyan cek Sirod nyebut ngaranna 3 kali. Tamat Sirod sasambatna heat Abah Jamil ngahembatkeun eta kampak barang hiu kampak nyambar ngincerakana sirah Sirod henteu kanyahoan deui polonyon kampak teh lesot muter kawas anu hirup atau Abah Jamil rewas panona mani buncelik sarta leungeunna ge ranggah kawas anu guguh pisan. Hiu eta kampak turun tapi siga anu nyabet kana suku Abah Jamil. Gero Abah Jamil ribut beri luncat ngahindarkeun. Pelesat eta kampak teh lepas rek nyambar Siti Hul atuh Siti Hul ngaranjug becir manehna ngabecir tapi ku kampak diudag atuh Siti Hul buncelik beri lumpat babacaan niru-niru Abah Jamil. Aluh Juri Gisumping setan dongkap datang ya aing lebok setan cek Siti Hul salah omong. Bari Mang Pret lumpat nanotogkeun maneh sarta kabenaran pisan harita teh manggih balong kucubar manehna ancurug lap telem sieun kampak. Si horeng eta balong teh dipelebah luap pisan anu harita kasohor loba manu kapinisna recet lebih tina naon. Pacang hul Siti Hul timbul siat aya nu nyabet atuh manehna ngagebeg beri gero ngagorowok tina bakating kusieun. Tolong lap Siti Hul telem deui lila pisan. Manuk rabang ting sariat kawas nu hareureuy bae sewat ka ditu ka dieu bari ricit di sarada. Horeng teh manuk kapinis lobana teu beda bae ti papatong di tegalan rabang ngapu ngawang-ngawang ngan bedana kapinis mah karesepna suat sewot sarta hibarna teh gararancang. Ari cicing ku cicingna napuk lir siraru bae ngarakanan buah loa atuh puguh mata keung. Dag buah loa teh plak plik pluk muragna patur-tutur jerut jeret matak ting puru ringkak. Keur mah tempat eta teh sangetna kaliwat saking orai-orai ting solodor leuwih-leuwih ti di leuweung ngagulusur matak paur mapai-mapai buah loa anu ngabarak di handap. Lobana lir moe bangsal sabab haben ku kapinis buah loa teh diganggu dipake cicing ngagantung napukna siga siraru da manipa entep-entep. Balong nu ngagiblag tenang harita katojo bulan sigana teh manis sare henteu robah henteu oyag kajaba lamun katinggang ku buahna anu ragrag eta balong mani inggong. Kawas nu sare rek lilir ngageleser mani buleud aweuhan cai nu cicing katinggang ku buah loa teh. Malah palabas Siti Hul eta balong teh oyagna henteu wudu mani motah jeung mani beberak bekan kawas katincak taneuna. Tapi eta teh nyalahan sabab anu ngaberak-bek lain taneuna katincak. Tapi Siti Hul keur praktek nyobaan teuleumna lila lantaran sieun ku kampak nu ngarah ka manehna. Lantaran lain palika sanajan teuleumna lila padahal mah gancang pisan sabab teu kuat ku eungap jeung tiris mani ngahod-hod. Ku kitu teh mah pantes da harita teh ti peuting atuh Siti Hul kapaksa manehna teh ngambul deui caina mani maluncrat lantaran ngambulna gancang. Aya sora nu disada atuh Siti Hul ngaranjuk beri terus lurat reret ka kenca jeung ka katuhu ari ret ka beulah wetan beri aya tangkal kalapa anu nanggang hiji tangkal atuh Siti Hul murulang sabab dina barang bangna aya nu gugulayunan budak hideung jeung buncirong. Ningali budak buncirong anu keur gugulayunan dina barang bang kalapa gebeg Siti Hul ngagebeg. Sukuna teu daek cengkat bet baroraah ngalengkah diangkat gen teu bisa tina bakat ning kusieun manehna teu aya daya sabab minang di bejaan di eta tangkal kalapa aya jurig budak leutik nya hideung nya beuteungna buncir atuh jadi kalamekan disebut budak buncirong. Siat soloyong manuk kapinis nyabat gebeg Siti Hul ngagebeg gero ngagerawok tarik pisan. Aduh
"Hoi, wen, bah." Cik si Tihul nyebut aduh serta jeung nyebut euy ngageruan ka si Kewen jeung ka Abah Jamil. Nganyarita bae teu paruguh bari rep mengpenan banget na kedua dampal leungeunna tina bakat ningku embung neuleu sakuriling eta nu pikasieun wungkul. Ari anu digeruan Abah Jamil keur ngagidig panonna manehbun celik lantaran manehna heran nah kampak bisa ngapung saha nu nyekelanana teu beda ti dongeng bae. Malah eta kampak ngudagrek narok sirah si Tihul ku Bah Jamil kaduleueun malah terus dituturkeun sirikna teu lumpat bae nengetkeun majuna kampak nu ngaberi ka si Tihul. Nya kitu deui si Kewen jeung anakna Abah Jamil harita ti buburanjat nutur-nuturkeun Bah Jamil lantaran manehna sieun sabab sarua ningali kampak ngablesur mangpung ku Abah Jamil diudag bubuhan kolot mah lantip najan manehna sieuneun tapi teu cara si Tihul. Kapluk eta kampak ragrag di peleba anu suni ku Abah Jamil katingali sabab bulan caang ngebrak solongkrong eta kampak teh ku Abah Jamil dirongkong tapi dicokot mah encan siga babacaan heula atuh si Kewen molotot hayang nyaho eta kampak nah bisa ngapung deui. Si Kewen jeung Jang Jamil harita padeuleu beungeut sieunun ku eta kampak tapi barang eta kampak ku Abah Jamil dicokot sarta jeung diulak ilik tetelah henteu nanaon atuh ret Abah Jamil teh ngareret beungeut si Kewen sarta pok manehna ngomong, "Kewen, sieun ku ieu jimat aing maneh teh." Abah Jamil bari ngasongkeun kampakna sarta pok neruskeun omonganana, "Cingan cekelan ku ieu laing Kewen." Ceuk Abah Jamil bari ngasongkeun kampakna. Abah mah nyeri curuh kabeh teh Abah. Aduh, ihilo daun panginten, jawab si Kewen bari undur-unduran nyeredkeun Jang Kamin anu manehna oge sieun. Ngabadul lain Kewen, kula oge ngartis ya. Sieun nya ku ieu kampak teh. Sieun nyok cerok polo maneh. Ceuk Abah Jamil bari netep serta pok neruskeun omonganana. "Ayo tarima. Cobaan atuh euy. Ya cekel." Lantaran ku Abah Jamil si Kewen terus dipaksa kudu nyakel eta kampak ri kesang manehna bijil tina bakat ngingku sieun tapi ari kampak nama harita teh ditampanan gap ku si Kewen dicekel bari tetep marmir nyekelna teh asa-asa sok sieun kumaha ona malah mah bari dipelong sieun ngeblesat deui cara tadi di buruan. Dasar si Kewen keur apes watakna anu borangan sieun ku pola sorangan jeroning nyeklan kampak hiuk teh kapinis nyambara sorana meningah hiuk ngolebat hiberlir kilat atuh ari hiuk manuk sorana kadenge nyiat ubrag kampak dialungkeun bari luncat semurowas. Wow, tulung Abah tulung. Ceuk si Kewen bari ajrag-ajragan sarta nubruk ka Jang Kamin atuh Jang Kamin rewaseun gero deui ngagorowok. "Aduh, tulung Abah, didupa kelong Abah, tulung." Ceuk Jang Kamin burial bun celik bakat ku sieun anu maksudna mah lain didupa kelong tapi didupa ku Kewen. Waktosna kabujeng sae pamirsa. Sakitu nu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.